Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Pusing kuring khusus Sohibul Bait selaku penyelenggara di acara Muharraman ngartos orang ngagungkeun kana sasi Muharram sakantenan syukuran enten kana nikmat Allah anu dipaparikeun ka urang sadayana dina saperkawis kemerdekaan Indonesia anu ke-77 oge saperkawis deui pemimpinan sejak ngagungkeun ka para leluhur khususna di Ciwangi yakni di Buyut Mandor Sura oge dalam Sangkapura oge ieu ngajantenkeun salah sawias rasa syukur putra putuna dimarantena. Mudah-mudahan ieu ngajantenkeun kasayang kanu aranjeunna di alam barzakhna, mudah-mudahan sing aya dina rahmat Allah Ta'ala, aya dina tempat anu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi Nabi hadil hablah Allahumma fillahum warhamhum wa biwa'fu anhum wa Allahumma asyi alaihim wa rahmatan wa ridwan wa jukum musnah wa najata min qawanin irad innaka jawal karim wa rahmatur rahim. Summa jamin ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wa minal Sampurasun sampai alhamdulillah para bapak nu pasti sampurasun sunting ka ieu tempat mangsa datang di ngaoskeun silsilah abdi ngulem di rengrengan keprabuan Sumedang Larang. Alhamdulillah hiji kahormatan hiji kabanggaan pikeun diri abdi kasumpingan Kang Patih anjeunna ngersakeun dina kasibukan anjeunna biasa nyempetkeun dongkap ka ieu tempat atuh pilih pada anu diugikeun Kang Patih mangga atas lanjut ya atuh kanu langsung kanu acara ngaos sejarah Mbah Buyut Mandor Sura Karuhun Ciwangi, Desa Cibogo, Kecamatan Dharmaraja, makamna di Kampung Ciwangi, Kampung Kurni, ayeuna mah dialihkeun di Batu Nungul. Bismillah ngawitan lipit amit-amit kadisimna nu ngancik dina dirina rohani lan jasmani. Neda ampunnya paralun nyukruk galurna karuhun ampun kasadayana pakulun hampurana anu kasuhun. Neda jembar hampurana bilih kasabit namina kasebat asma awitna nu dipalar sajarahna. Tiluhur sasipat rambut tihandap sasipat dampal tihareup sabudeureun beungeut titukang sa pamohalan bral gerak guar entong risi entong rempan nalika ngadegna negara Pajajaran nu aya di Tatar Sunda anu mangku kaprabon Anjuluk Prabu Ratu Galuh Kanjeng Prabu Siliwangi di negara Galuh Pakuan Pajajaran. Kanjeng Prabu Siliwangi apu putra dua anu kahiji pameget anu jenenganana Raden Prabu Kian Santang Kang Lumajang Pangeran Gagap Lumayung. Anu kadua istri jenenganana Nyi Raden Dewi Rara Santang. Ku ayana kagagahan kasaktian kamandragunaanana Raden Prabu Kian Santang ayana di Pulau Jawa. Sepi tanding tanpa lawan anjeuna angkat ka Cirebon anu maksadna bade mundut pituduh milari ditandingeun.
nantang-nantang pilawaneun anu basana hoyong terang getih sorangan. Ti Cirebon anjeunna kenging pituduh saurna aya pilawaneun anjeun nanging ayeuna di nagara Mekah anu jenenganana Raden Bagenda Ali. Saharita keneh anjeunna mangkat ka nagara Mekah anu teu kacatur lamina di perjalananana. Margi angkatna di daratan sumawona di lautan tiasa napak sancang. Sasumpingna ka nagara Mekah anjeunna sumbar-sumbar kamaningan nyabit-nyabit ditandingeun nangtang-nangtang pilawaneun anu jenenganana Raden Bagenda Ali. Kaleresan anjeunna papendak sareng kasepuhan tokroh-tokroh nyepeng teteken. Lajeng anjeunna mariksa kata tamu anu nuju sumbar-sumbar nangtang lawan. Saurna, ujang teh tatamu anu tim mendi, sahanya ujang kakasih, sareng naon maksadna sumbar-sumbar nangtang lawan. Walerna, kaula di tanah Jawa, jenengan kaula Raden Prabu Kian Santang Kang Lumejang, Pangeran Gagak Lumayung. Maksud kaula nangtang-nangtang pilawaneun hayang nyaho getih sorangan. Upami leres kapalai ujang kitu, mangga aki masihan pituduh. Nanging kedah di ditu di rorompok aki saurna. Nembe anjeunna arangkat kinten tilu lengkah teteken Raden Bagenda Ali ka kantun kalayan kanya kaayaanana nyecep kana lemah. Sapada harita anjeunna mundut tulung ka Raden Prabu Kian Santang supados teteken Raden Bagenda Ali dipangnyanakeun. Nanging eta teteken anu nyecep kana lemah teu teh ku Raden Prabu Kian Santang teu kaangkat. Ku tarik-tarikna anjeunna nyabut eta teteken kalah kasampeanana nyecep kana lemah. Sakali, dua kali, tilu kali teteken teu kaangkat anu akhirna kaluar getih sabulu-bulu tina salirana Raden Prabu Kian Santang. Saharita keneh anjeunna angkat tangan tina rumaos kalah wewesen. Salajengna eta teteken teh dicabut ku Raden Bagenda Ali bari ngaos kalimah dua kalimah syahadat anu kieu lapadna. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalayan teu sakara-kara eta teteken teh dicabut ku Raden Bagenda Ali. Salajengna anjeunna marulih ka bumi Raden Bagenda Ali kalayan harita keneh Raden Prabu Kian Santang lebet Islam. Bari wirid ngaos dua kalimah syahadat kalayan lancar pisan. Sajabina anjeunna lebet Islam oge dipasihan tugas kedah nyelam nyunatkeun di Pulau Jawa khususna di Tatar Sunda, Jawa Barat. Sakitu paminten silsilah kabunitan ayeuna mincak kana silsilah Karuhun Ciwangi Mbah Buyut Manorsura Raden Surapraja. Mbah Buyut Manorsura Raden Surapraja Apu Putra Syekh Syarif Hidayatullah Apu Putra di Antawisna hiji Pangeran Marta Singa Apu Putra di Antawisna Pangeran Gagak Sangkur. Pangeran Gagak Sangkur Apu Putra Pangeran di Palaksana. Pangeran di
Dipalaksana Apu Putra diantawisna Pangeran Dipakerta Apu Putra diantawisna Raden Surapraja Mbah Buyut Manosura. Raden Surapraja Apu Putra Raden hiji Raden Sumatadipura Mbah Saer di makamna di Ciberem Sumedang. Anu kadua Raden Suradirana Mbah Bangkit di Ciwangi. Buyut Kariman anu kasebat Buyut Kendong Apu Putra hiji Buyut Sarjan Puputra diantawisna Buyut Endi Putra ditawisna Buyut Katem Puputra diantawisna Buyut Mar Puputra Buyut Api Buyut Uni Puputra diantawisna Buyut Pian Paunah Puputra diantawisna Raden Suradira Mbah Bangkit. Teras Apu Putra Buyut Jamad Apu Putra Buyut Asma Apu Putra Buyut Arki Mene Puputra Buyut Indik Puputra Buyut Rupi Puputra Buyut Arsi Puputra Buyut Kasta Apu Putra Aki Santarip Apu Putra diantawisna teras di makotos ka keluargina Bapak Mat Sahli Muharib Apu Putra Rasa Anti Apu Putra diantawisna Ciom Puputra diantawisna Salapina Apu Putra Sunti Puputra Nini Aki Arki Apu Putra Malti Ciboboko Apu Putra Kalsum Ciboboko diantawisna Asnem Ciboboko Ijem Puputra diantawisna Haji Bakri Apu Putra Ma'anis Apu Putra Nini Alreja Apu Putra Suma Wijaya Apu Putra Parma Wijaya Apu Putra Endo Apu Putra Haji Siti Fatimah Apu Putra Nini Aki Rupi yang kedua Salim Apu Putra Madhani Apu Putra Murdifin Apu Putra Martawi Apu Putra Santawi Apu Putra Aki Mansurti Apu Putra Unab Apu Putra Warsah Aki Salim Raden Surasantana generasi kedua Apu Putra Buyut Atiyah Magentong Apu Putra Buyut Asdi Puputra diantawisna Buyut Surapraja Kuwu Manten Buyut Awinah Ma'mod
Apu Putra. Buyut Alimah Mak Teri Apu Putra. Buyut Aminah Mak Ongkong Apu Putra. Buyut Sumawijaya Apu Putra. Buyut Alimah Mak Rum Apu Putra. Buyut Santa Praja Kumetir Apu Putra. Suradimaja Apu Putra. Adimaja Apu Putra. Winata Praja Apu Putra. Sumarta Praja Apu Putra. Sutiah Apu Putra. Sarta Praja Apu Putra. Adinata Apu Putra. Adria Apu Putra. Suarta Praja Apu Putra. Gandia Apu Putra. Wijaya Cihideng Apu Putra. Aki Parta Atmaja Sumadi Sastra Apu Putra. Raden Surawinata Apu Putra. Buyut Inong Apu Putra. Buyut Wana Apu Putra. Buyut Karma Wijaya. Nah, penginten pukul nawuku Pak. Nah, upami tina sejarah kahijina di membeli nomor surat kahijina Gedung Putra Nusa Paningkeun di Sebatan udah yang kaduana di Sebatan puguna namun itu puguna kita di Sebatan jadi di langkungan ini di Lampung gitu terus selaresna udah penginten tos ratusan ya itu dan kawina yang utamina seperti sakit yang di ngadugikeun terakhir dina pangkeun singkuring kamar setelahna patih sana di Kaprabuan Sumedang Larang di Kaprabuan sanes di Karaton sanes di Yayasan Pangeran Sumedang sanes di Yayasan Wakaf janten upami gulak-gilak di Kabupaten Sumedang utamina nyungculungna ka Kerajaan Sumedang Larang nah, gitu. Mungsaran gitu. Memang dikaguar dinya naon kaitana ayang mandor sura sareng Kerajaan Sumedang Larang da geuning karamat nama ngarendeng sareng Santapura tantos aya kaitan ke ujug-ujug sumping meunya panuhun ke ka kedua perintah saran supados janten ngaon kapandata kumagi panten biling ke janten wah rundayan pasti seueur hiji mangsa bakal kacandak ya khusus saha wae baik ku dinas kebudayaan ku pendidikan cendekiawan penelitian sejarah ya. Sanes mustahil pemeninggal dinu carita yang mandor suraya ke saha gawaya komo pemeninggal kalutra ke saha wae paling rupami dekadena 1850-an atau napi ka zaman Hindia Belanda pasti aya sareng Pangeran Madrai upami di Kuningan Mama Mei upami di Bandung itu masuk kategori mana itu tokoh itu gitu mari sungkuting ninggal di nu sisi lama naon diguarkeun aya mandor suraya komo upami ngejarna terahna ka Prabu Siliwangi pasti aya hubungan sareng tokoh-tokoh Sunda nu sanes eta kedah dibuka tiras ya mandor surat itu disebutkeun ari nababona silsilah mah tauna nya entong dirudu DPR-nya puntennya ieu mah mengkritisi unggul sapertos di Karaton di Yayasan Pangeran Sumedang rundayan teh jelas Pangeran Mekah tahun sabaraha Pangeran Sugi tahun sabaraha itu aya sadena tapi nu paling penting ungkap dinu bubuka silsilah kumargi mangrupi tradisi bilih salami eta can anu ngemutan di Yayasan Pangeran Sumedang atau di Santapura atau di mana-mana
babadkeun sareng Sumedang Larang tak ngareneng najing Santapura pasti kiat itu hubungan eta teh buka gitu nya entong dihieumkeun lah dari nama tos zaman informasi terbuka nya tong hariwang gitu nya. Urang kan teu apa peristiwa kapungkur mah dayeuna nya tapi kan dari carita mah aya tah cantumkeun carita mah tong aya nu kalangkung hiji oge walaupun sanes perebut warisan tapi kan derajatnya itu ya gitulah kira-kira ngawaki langsung ke Sang Prabu. Ini adalah pusaka peninggalan karuhun zaman dahulu. Saat ini bertepatan dengan Muharram ya, Bah. 14 Muharram. 14 Muharram. Enten itu naon, Bah? Ngajelaskeun tentang naon? Itu acara naon, Bah? Ini acara 4 Muharraman. Oh. Acara hajat 14 Muharram. Oh, mohon. Adat. Dan